Yo 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 yo, Kacipta Musik diberikan. Hayu ra ngopi di barengan Nyiranda. Isuk-isuk ka warung bujuk-bujuk katingali aya nu geulis janda hiji mata kabita nyeduh kopi susu bari seri manis pisan Nyiranda ngageyo hate langsung kasorang. Lamun dibanding jeung seri manehna unggal datang sok pura-pura mesen padahal mah hayang deket bae. Kopi susu Nyiranda raosna matak sono unggal nyesep inget ka manehna. Kopi susu kampung geus loba nu nyoba ngadeukeutan tapi manehna siga teu gampang dipikat. Kuring mah teu boga duit loba ngan boga cinta jeung niat nu nyata. Mun enya kudu ngopi unggal poe demi Nyiranda tenan naon atukeun bae. Hutang heula ka mang warung gigireun nu penting mah bisa papanggih deui. Kopi susu Nyiranda raosna matak kasono unggal nyesep inget ka manehna. Kopi susu Nyiranda panas jadi kahayan nu ngopi jadi hayang dipinang. Kacipta Musik diberikan. Kacipta Musik diberikan. Jagoan musik. Isuk-isuk abdi indik ka kota naik bis rame pinuh ku jalma
jadi inget ka abdi. Jagoan musik goyangkeun. Patepung di biskota, carita cinta teu disangka. Sanajan ngan sakedap rasa, tapi ninggalkeun jagoan musik. Kenangan di biskota, moal hilap salamina. Miranda gelis pisan, icepanonna mata teu tahan. Jagoan musik goyangkeun. Dimiti papanggih di acara hajatan, ningali anjeun jantung langsung deg-degan. Seurina manis mata lengit ingetan, kicupanonna nyieun gagal fokus. Lempangna anggun matak salah tingkah, sorana lembut nembus kana dada. Abdi nu tadina biasa wae, ayeuna mah unggal penting jadi inget wae. Kicep-kicep panon Miranda, mata meleleh ieu rasa. Kicep-kicep sakali wae, hate abdi langsung kabawa. Kicep Miranda
hajatan kampung.